Darah ramang sadayana dulur-dulur. Aya pagesto ulah. Salira damang. Mujuh euy. Anu na sami-sami damang ulah. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Wah, arek bebeja mah nyumbang masjid we. Oh. Alah. Ayahku kena Ayahku kena Merlin. ayang patokan wa gitu dah. Ari jadi sorenan kena we. Oh. Awas jadi. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Sia dan naonan teh. Muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Mawa sorena. Oh. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah. Eta kaleng susu atiru. Nah, menang. Lain teu menang belegug. Coba eta sora deui. Ayo batur aya kreasi anyar ti meuni ulah. Aya kamajuan teh. Ayo batur aya kreasi inovasi nu alalanyar ti bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan tinggi sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayo nama zaman kolaborasi.
manehna ngomong luar tina cecekon nambah heula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu patomerak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang badal sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mun ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sajen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalangnya oh bareto hidup loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda si sok maneh out hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeuy naon tuh da ngageblek bae atuh penting mah loba we nu manggil kae si sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana
kasep anak ibu ka dia Raden Gatot Kaca Kapayun. Ngabang bangrak. Naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaing we lah. Ai bang Narayana teh naon? Teh bang Narayana teh Panu Dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Kumaha da aing mah hayang Panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke kunaon tuh. Oh, sok tong amak goblok atuh sia teh. Aya dalang gede amak. Atuh gede-gede amak diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal lami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kasep. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu mah ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Mangga aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Dageus tengah peuting gitu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh sia. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalakon. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Tobat teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakon euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon ha? Nah saha teh? Dawala.
Gareng. Aduh. Aya naon anjing. Saha? Si Gareng. Coba. Aduh, coba cing Gareng eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Ya. Maneh minangkan hajatnya. Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade ngabantu sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira ta urang? Duh. Ya aya bahan silaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kena kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lamun tenang we dah ya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeundakeun eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu nu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh?
Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya, cek aing oge Oma. Pangina teh tina lagu Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Lagu bagadang. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Urang jabong. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Urang sampi. Layung Grup. Lain bayang manaya. Wanaya. Lain. Cici Sangkurilang. Lain. Banyak yang ngaran lemur cici cangkurileung. Karena jelema. Siapa cuma tak kode deh, di mana lemur teh. Halo Pak. Wah, Bandung. Oh, orang Bandung, siapa teh? Pangina teh tina lagu. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Dibinong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nya? Di Daya Kolot lah. Ciparai. Kiara Condong. Sakit Bapak Haji Sidik. Ingat aku lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Sepeda baronong buatan di jalan-jalan. Oh, bener. Ari kukat kukut karena naon mana cara siap teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Sairan. Oh iya. Jalak. Kawas nama walet. Oh walet. Walet usik lonceng kudu dikake. Eta di sadana meureun piur kutututut menuk naon teh teh? Cangkurileng. Anyar. Anyar. Manyar. Piit. Ayo garanti. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini lain manuk gajah pakingan hese atuh bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas sia kataripu ku aing. Oh, alah. Tahu.
Pakai ngarewetan. Paingan gining da poe ka tukang nanti itu. Teu aya sasaha paingan jempling. Sakit cararaan. Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. Lain naon maksudna. Lain aing ngigal mun nu ngendangan. Sakitu kena beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tau siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pika ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba datang di sana. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budak. Rombongan ti mana teh kenangna nepi ka rame kieu? Berlin guru. Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Berlin guru geus ka sohor coba di Bandung. Robot. Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budak na nakar si eta. Hah? Geus diuk-diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Kumaha dedeng. Ya, datang nyambung si eta mah. Kumaha kadengena. Hah? Sia budak nakar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing. Naon si teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeug. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Waktu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah, lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajek. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah.
siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga teh Kadek ka jong-jongan teh. aduh goong ini alus euy Salirak ke dadi jari. lain goong teh anjing babaturan sia Jaraga kedas dijaga. aduh Singada kajibaraga. aduh Lur teu meunang euy. Uyuan teh ambak yang mana? disangka bene aing aduh ampun Bisa nggak ngomong dibikin kepala lu? begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-baladna ka masing-masing tempat kunirahangan dika kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi Udah kesepeak. kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP Sugan itu ngaribat mau HP HP wae sa susah teu nyieun we sa teh sakit lo. geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah Apa? ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek Capek, beda deui capek. ai cape mah sok disambal cabe teh mah cabe mah sok dibose beca teh mah sece ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana heeh Nu kena ku musibah teh. tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak Jalan rusak. heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu meureun wayahna da napek sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan ari lapar meni geuleuh ka sia aing ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh heuh apan eta teh ladang ngabega ah teu nya oda aing mah pamere Pamere mah copot we. da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot hartana apaan eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah
Eta mah nyokot tina bongo. Sok dadoraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Sia tina kabinda-binda ting. Ngomong kemana karep sia teh. Nah, make kemana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh dulu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Kumaha tuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Tak kusa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain mau eta mah nyokot. Kanu keur bongo. Sariwana goblok. Iya. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanjerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau lu baraleki. Gampang Junet. Iya. Tah kitu ayeuna teh deuleu hayu. Urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. Siap. Ayo pada lumampah. Ini. Siap. Nikmat pisan pasiksak teh hate. Tada kitu kahayang jelema ayeuna mah. Dibere kangeunahan daek nyukurkeun. Cacak ieu teh digaji. Cacak dibayar komo lamun henteu. Marukana kitu meureun demokrasi teh. Eta unga salat, unga dina Fatihah ihdina siratal mustaqim. Hartina ihdina siratal mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng ai sia mengkol deui mendali salah Gusti teh. Da sia nu mengkol. Di lempeng teh nepi ka hese pisan. Rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain. Malik Yaumidin. Ma di dinya teh aya mad tabi'i, aya mad badal. Aya 2 harakat, aya leuwih ti 2 harakat. Ayeuna lamun dicokot harakat si lain ayeuna turun harakat teh deuleu. Turun. Harakat darajat teh. Batur mana naek harakat darajat teh sia mah kalah turun. Oh, eta karasa meureun ku sia. Pek pikir rasakeun ku si lain. Marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain. Pek pecakan si lain nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna. Oh bener eta nu ngurangan teh kan. Ai ngaran-ngaran hirup mah da ngahakan energi atau kekuatan dina diri.
na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang Naon nu kurangna? pecakan dina diri sorangan gapek lempang ti dieu ka jalan cagak ti Subang pasti beda jeung baheula Jeung keur ngora bener nu. hah Bener kan? Napas geus pono tuur tah gini tuur gejet bener. Awak lalinu bener. nya Keur ngora mah tunggu di parut catang di rumpang. Ayeuna mah geus kolot segitu keneh. ai baheula keur ngora tunggu nu di parut teh ayeuna mah tangkana ku sia teh ulah dianggarkeun teuing atuh lah da geus karolos sileing teh geus meujeunna ngaronjatkeun katakwaan keimanan hah lain didenge-denge teh kana beuki lalieur tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngendangan singa Depok teh nepi ka wah sumanget nepi ka totos pan kendang teh Nah, aku kupanangan. lain ti beubeut kenangna pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si laing tetep we da dina otak ngapakeun ayeuna apal isuk poho Bener. lintang tika ngagupay ka barudak ngora Ari kahayang gede ini sekolah. heuh da nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge aya wae ngan cing sadar si laing je cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorana kenang alus tepakna cik atuh tong diheureuikeun Rojong kayang teh. rojong kahayang je Da urang nya rojong ngan kakolot ngarojong sakitu geus dientre. jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grape ka batur nyaahan dedeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang Dalam urang heula ka batur bener. Dan cegrasan melempeng ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga koret putanaga bener. nya mere heula atuh Ulah naprak ka batur teh namprak we terus sekali-kali ngangkup leungeun teh. heeh Bener. tawaf nguriling ai tawaf teh hartina nguriling ieu modern abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling Nah tawaf gitu kan. ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling weh hirup mah dina wujud urang grepek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh nya teh berkat tawaf Oh eta teh. ai sia henteu sok kurilingan bisa aya tatangga anu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh Kanu deukeut teh. kanu deukeut teh nararepina teh Aya nu butuh mengirikan ka. heeh Dibere. ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara
hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek gera mararani di pancuran Talaga Arum. Ai maksudna Kang Talaga Arum teh kumaha? Pancuran teh hartina kokocoran. Kokocoran bener. Pancuran. Ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet Oh, eta loba nu nyocokan. rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin. Dilegleg sorangan. Dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah. Ai talaga teh puseur. Useur. Puseur kahirupan jadi dinya, puseur kahuripan. Kauripan. Tuluy dipenet ayeuna pancuranana. Nanti sieun dosa. Teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh. Pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh. Bener. Ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet. Ai arum hartina seungit. Seungit. Sok saling sengitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah, silih asuh, silih asih. Sabab naon? Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Silih jungjungkeun, silih bere. Tuh. Saling sengitan. Saling wawangian. Nya, Silih jungjungkeun. saling jungjungkeun. Nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah. Tapi eusina Semar teh naon? Oh, sarekak sabari polahna Semar. Sabab naon? Sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh. Geus Sanajan wujudna kieu. kan. Da ieu mah falsafah. Geus kan cik di urang-urang kan. Beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh bakatut we. Buruan hate. Nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri. Udah bare habis budi ya dina. Magi bunga, magi sedih. Itu bisi ieu dimitoskeun. Dar aya kuburan Semar cenah nepi ka didegdeg kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema. Hate enaknya. Hate Semar kudu digali. Digali mawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun gerepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pangbenerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa. Ieu deui di semah-semah teh meuni duh bekah liang irungna teh Asa kapuji. asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan Si patok di lebuan ayeuna. ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditreukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh Ngaregepkeun berarti. sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh Aduh, hese teh mancing bapak aing awe ambek lamun ambek lain Semar ganti ku robot ya Semar ambak bener. tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak Melihat teh ketika kau ya melihat teh ka aing sia teh tong sok kitu supaya ulah ambak bener. tong sok kitu Balik deui ka pribadi. sabab setiap-tiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum heuh dewek Contoh teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana boleh ngagoda. pecakan euy da nu sok nyilakakeun manu deukeut heula anak pemajikan geura sok teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh Karasa kukuring. kade dibalik eta aya naon Karasa kukuring. mahala mahayu nya Benar. Kurang-kurang nak mah.
Numatak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana ya teh? duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can di jakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana. Aduh, kayak tadi solihah teh meureun ka. Apa di Arab-Arab teh boga pamajikan solihah teh heuh. Nah, di pamajikan Abi solihin we. Sarua teh hartina mah. Naon deui solihin? Dah gitu Pak. Numatak bapak dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar. Tara sare eukeur tunuh. Ta ieu aki-aki jatna ieu. Naon maksudna begitu? Kalau dahar Tara dahar eukeur lapar, naon teh maksudna? tempo we nu lapar. Maksudna nu lapar. Dan nu lapar mah tara si banyo acan pangijeng hakaneun kedewek we. Teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman. Atuh puguh nyeri beuteung ka ituna teh. Usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun. Bismillah. Nya. Heeh. Tertib agama mah. Agama manitah tertib. Tuang-tuang. Kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana. Naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh. Tuh. Jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula. Kanu boga lapar. Ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug. Nu tunuh mah di mana we? Di Babatur ge gorena ge. Umatak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela, tulakan heula panto, tertibkeun heula. Tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib. Itu bener-bener kita mau tengah hiang urang teh gara sok haleuangkeun ku ade di cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut. Dan di hadapan Allah madalah eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua matak pal sapah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak ka dieu euy sing hati-hati. Heul beda deui jeung cepot baheula ieu pan. Gitu. Dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun. Benten kumaha? Nya. Generasi muda mah heueuh. Kurang teh meureun kuala. Nu matak baheula mah geuning can loba kiai, can loba ajengan diayakeun ngaruat. Lamun budak disunatan teh sok diruat ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna 7. Wah, bacaeun nungku teh euy. Iya. Ayeuna mah kupat leupeut tangtang gelut. Hapunten Bapak sembaheun abdi, dama-damaeun abdi, ieu mah anak karo jadi bapak.
da moal aya abdi mun eueuh Bapak mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna Amin. ageng jasa Bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung Bapak geuning teu balitungan Bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun lumatak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean Bapak aya naon dina sampean emak mudah-mudahan Bapak emak sing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna tak kitu euy nya komo deui pan urang teh aya terek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulia itu Pak sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan syukur jang anu jalan darat nu jalan raut wah juragan Gatot Kaca mah jalan udara geus nepi mun ka itu saware kadewe cing hati-hati deui jang ya jelema siapa teh sada cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon silaing lain nyao ka dieu geura euy aya sora anu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timbal ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le jelema tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor si mah teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk
Ayam mode ABG. Alah, karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami Jangan bisa Iwan. leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. nya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang Heeh. wah pajang. Raden Cecep Utadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing ai salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener Masjid belenggung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunna katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener silaing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Can ditanya ge. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Nah, ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji,
mun kawasa di jalana Ai kagenap. balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui Ohnya. Alah. Siksa maneh pegawai teu boga. tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku Tapi nah itu tercatatnya. Tapi dah bener teh. Ai itu agama naon? sarua Islam Ai rukun Islam. 7 Ai. Nah, jadi laliur. Kieu ai. Tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. balikna make kapal narek lempang kitu paeh atuh mun tilalap di laut oge Tapi aduh Gusti. Pek, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Saralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema ya. tauhid cenah Bisa jadi ya jelema teh geus nganjang kapoe paketo. aing mah lain geus pake tau deui geus nganyang kalioban Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh. tong ngaluwihan dengan 177 na Oh, ada geuning da 5 geuning asli mah. Tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh. jadi bener oge tah ieu jelema lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah Waduh, bener oi. Iya, ai kadalapan cik sileing naon dahar. Pek, sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang. salapan Naon? nginum nah lamun geus dahar teh kudu melang ngetik koro Tapi eta aduh ampun. aduh 10 Naon? sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya puting ban Tapnya ku kitu nama adele teh ku balalener tapi salah itu. Aing mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan. Aduh agama naon ya jelema ya duh. Ya. Kaharti tauhidna euy duh. kerja kerja karti 12 naon jeung ngising. Nah hadek dahar wae. ngeus goblok ya lalawara teuing bener si agama Islam bener sing lamun bener agama Islam teguh ieu ilmu nu pangluhurna tauhid naon bus jurusan Cirebon Jakarta aya kitu sok teguh sok jalanna jalan Pantura muatan pinuh solarna pinuh
konektor aya mobil water supir gagah ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang full AC full musik jeung full-fulan nya terus nu ditanyakeunana naon cing lamun bener maneh agama Islam saha supirna lain naon hubunganana jeung agama jawab sia tauhid teh ampun ngaran mobilna naon PO warga baru jadi nu ditanyakeun teh supirna abang sadeli lain berarti can tauhid sia Pak Haji Maman lain Kang Ade Teler lain Sarman lain Kang Dayat lain Palili lain nganu harti teu tauhid sia nasaha atuh taluk usup heueuh naha da tatangga aing wanya tauhid di jelema teh tauhid kaget kung nirakan ningali kaget kung nirahan ningali wong jelek Masya itu tidak walanya wong jelek teh ya kanu goreng atuh ya siapa namamu hei wong jelek naon wong bergud goblok aya naon wong teu pararuguh sahanggaran ti mana rek mana sampean lah naon bejaan nunungan aya orang asing euy begitu aya naon dawala agan aya naon yang aya orang Afrika Selatan nya nah eta anu jangkung jiga benajir buto kakuring namanya mancung atau kuring mah lamun ieu anu diiket jiga kopi anan kopi pahit teh mah alah ampun abi maju saking ngendi saking kubutuh jempes ya jempes ya Yahudi dikadek ya koing kemana ya karep abi maju ya saking nyata saking kubutuh teh pangna kikian teh jempes ya langonyang montong pipilun ngomong sia dibja kaula teh rombongan ti Amarta ti Pringgandani ti Astina ti Mandura abdi teh saresna rombongan nuju milarian acara dek ka mana dek ngirimkeun itu nyumbangkeun harta kakayaan pakaian obat-obatan leuteun jeung sajabana nyata kajama anu keur meunang musibah ya cing aya obat goreng patut eueuh
Alah. Itu dina kareta teh pinuh ku rupa-rupa daharan pakaian jeung saja mana? Ya. Wayahna anjeun moal bisa nepi ka tempat anu dituju sabab sasak ruksak jalan ancur. Wayahna kudu ngulingkeun kaula nu rek nepikeun ana PHP-keun ka kaula kabeh. Kadegan, kade. Apaan amanat mah kudu ditepikeun, lain amanat mah ulah di PHP-keun amat. Amanat mah kudu didugikeun, tong di PHP-keun. Iya. Beak, seru aja yang PHP hayam keulang. Iya. Dan rumah saya mah joleos ya. Tawaka tuh. Iya. Mentah lah ongkos satu ka indung maneh nya. Jadi pentagis milaannya. Kaula muarek mihapekeun amanat. Kaula sanajan sakumaha piripuheunana tetep dek ngeureuyeuh nikreuh. Ya. Lamun kitu sabagian keur kaula. Wah nya kan. Sabab ieu teh wartos teh sanes mung ukur ti saurang tapi anu mah jadi kenyataan. Seueur mapia gan kadea. Nya. Aya mapia teh naon? Wadah surat, map atuh nu kitu mah. Ari map mah di mana urang boga kasalahan geuning map euy ah. Maaf atuh tama. Maaf di mana ngahuapan budak. Atuh tama maaf. Umum nyambung. Naon teh pangna ngeulan aing? Kabeneran deuleu aya balak kutak di dieu. Coba deuleu jang. Aing disebut balak kutak deuleu. Nah, yang disebut bala-bala. Ayo ayana. Ya. Modal sia batur beunang euy. Di mana? Tadi dinya kali ngagoreng. Waduh. Ngeunah jigana nu kieu mah burihna euy. Oh. Alah. Dasar. Urang aki-aki. Uluh ayana geuningan ieu teh Bapak Panglima. Agan nuhun agan. Sawangsuna mah. Ai ditenggelan kitu heuglawan sakali-kali mah. Teu tiasa gelut wa teh agan. Diajar. Rumah ose boyot ieu teh sieun. Urang ajar sia we. Alah. Kunaon bapak aing ngeluk? Asukan aing mangisuung. Nuhun agan. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar Kuda Australia
Kudra Pawana di mana wae juragan tuh biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh Bapak Banera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jangan pakai kebetulan anggar warah siksa paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma nepi ka kontan aing doraka ti bapak aduh hukum karmid alah yang nyan lain beja euy duh hebatna gelut jago teh gitu abong geus ahlina resep ningali buta datang ditewak leungeunna dibalikeun ka itu cokot dikitu kana dia atuh pukul blak kitu teng bluk bahasa dewek najong pamajikan gitu pisannya dabongan campelak atuh ka aing ana sia teh menyebutkeun pamajikan anu mana atau sama aya aing pasea teh aduh ra naon kadeu naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teungeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teh suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia what lu usik sia hayo kapengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu
Woi. Siap, siap. Tak, alah anjir. Woi. Luar biasa. Teka ciri eta gerakan euy. Tah, euy. Tah. Ya anjir. Geus kitu urang ditu ilmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugorentelan we. Atawa gerakan tumpurudes. Geus gogoleran teh paehan we. Kamana we karep yang hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tah. Ya alo. Tuh, weh, hai. Tapi ya tuh, weh. Wah. Ini atuh. Aduh, ngena euy. Dek deungel aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Lu. Tapi kamu nak ini cerita. Aduh, wait, tahan. Tuh, up. Aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung botik kotok dia jeung. Alah. Watak ya kutu. Hey, tuh, wait ya up. Anjir. What ya? Aduh. Ibat aduh. Nya sia teh jangan duit aing wae, atuh lain ditaki sia teh. What ya anjing. Masyarakat sapi pas karet. Ya up. Didobal kan. Tak ya Well, ya tak ya Masyarakat sapi. Iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala. Aduh. Anjing. Muruhan teu joleo situ kai.
bener kan aku ya udah. Aduh. Kurang ulah torojoan dirinya. Coba. Kade sabiji jeung bukurna. Aduh, Bisa sabaraha kaca bijana. eta sisikuan nepi ka kitu. Teu sangka tanagana Bang Holil. Asa aja buat hoya. Alah. Di kumaha teh agan? Hah! Udang sia. Benang euy. Benang. Babu. Waduh. Babu ke sing dari. Lah naon? Sikuna euy. Jeung kepretna teu sangka saha Bang Holil. Saha Bang Holil teh? Heuh di hareupeun Cileing. Agan. Naon? Pajarkeun teh agan Bang Holil. Kene antem nu gelo lah. Lain eta kadunungan wani nyebut Bang Holil. Agan deui atuh. Nya. Nah, kudu Bang naon itu. Alah. Dibanting kan kepret. Lan dikepret. Mode kepret abdi keur ngorak itu tah. Asa ngepret naon. Basa ngepret bancet. Nah, anu dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten ngepret batu. Gitu rupina mah. Geus nu kitu-kitu wae dituluykeun teh. Udang siap beureum beungeut. Notorogan rata-ratanya nu beureum beungeut mah kitu jahat. Nu mata kulah dihirupan oge euy. Pika sebeleun nu beureum beungeut mah. Mata tong diwawuhan jelema kitu mah. Borora hayang wawu. Yang nu beureum beungeut kitu mah. Sajabana ti goreng hate teh pedit. Karena barang batur cocorokot. Lamun ngakan barang batur aya bebeja heula. Nu matak tong diwawuhan. Cilimit. Panjang koko dongko ka bapa cempelak. Nya. Buah si teh ka aing. Kakara sadar. Duh, leuh. Dunungan aing teh. Selenggrenge aing. Padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca. Di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana di kitu cekuk teh nepi ka teh eling aing. Aing juga teh moal neungeul. Dek melaan, iya, tega lara, tega pati, tega sop. Singkahkeun eta duaan. Nah, sia teh wani-wani nyingkahkeun. Kawas pribumi we sia ngagokan. Jeung pika sabeleun deui. Goblok. Siksa ku aing sia. Tuman mundur. Lah. Jiga. Nyika siapa gek? Nah, make amak nanti nya pegek. Aduh. Ampun. Tewak kanya gantuman lah. Nya eta rupana kasep tapi nyika syai mah pipilun nyika dola. Lan nyika saurkeun ka Wa Prabu. Bejakeun ditembak mangkana boga senjata sakti. Senjata naon? Saumangala. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Na teu kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa.
muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Oli naon mangih musuh sok itu beratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan da teh mah aneh ajo ajianana teh deuleu kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh borbot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu Babung gerak aja begitu. oh terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeuleleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu ieu satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Pancabraja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah can ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunane mun ka batur je mah kadupak sia ngambek aing molot sok ngambek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ya ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we perasa kitu oh aya hampura teh teu naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun Hese dibawa jadi barat. tong ngahampura atuh moal prak mun beleguk oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajagok kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek Pancabraja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke Silaing mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian
tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasebatan aya kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh Pancabraja. Pancabraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Wala ngagoler. Aduh. Kekerepengan wala. Sing tiga. Dong yen pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra. Deulekeun aing ka bejiga tuh. Walah. Pancabraja. 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 Woi, Pancabraja. Walah, Pancabraja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh, goblok. Ngerakeun tina taku ka aing teh. Geus usah dah. Erek kabibiran. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing. Arieu. Lu. Monyet bisa ngomong dulu. Nah, monyet ulah bisa ngomong. Sarua da monyet ke jelema. Wah, mun jauh sia mah. Kayak teh cing apal keneh ka kaula. La ilaha illallah. Tobat di mana wae eta tuh? Apal ka kaula? Heuh, saha? Cing. Olu. Nah, geuning ieu teh anoman hirup kene disangka geus jadi tangkorak gitu. Walah, oman. Masih kene dagang baso. Ah, sih. Ieu teh nanaonan? Haling. Maneh moal nyaho rahasiana. Sabab maneh moal bisa ngajaga bibir. Sakura anu teu kaharti ku akal dewek pasti bakal terjadi. Da ieu teh geuning di dunya ngan dewek mangan ukur nyaksi wungkul. Ieu kejadian teh teu kana politik teu apa boh urusan internasional nasional. Ngan aya nyaho mah perlu. Sabab naon? Keur nambah wawasan dina hulu. Ngan nya jeung henteu na eta mah duka teh teuing. Bahayana keur manusia hirup di alam dunia. Wibawa komara luhur atawa pangkat keur di luhur di mana nyebarkeun prinsip anu salah bakal diguguk ku anak buah. Yakin ieu salah teh bakal leuwih nyebar deui. Nu mata kade maha konstitusi nyata undang-undang Allah Subhanahu wa taala anu maha benar, absolut dohmati mutlak, ulah wani ngurangan jeung ulah wani ngaleuwihan, mun panjang ulah wani neuteuk, mun ponok tong wani nyambung, kudu ngadek sacekna nila saplasna kudu nya cek nyana lain cek lainna ya. Nu mawi di dieu ila lampahan teh kumaha geletuk batuna gejebur caina bala dewa tangtuna oge meureun bakal menang sanksi, bakal menang hukuman ti dewa kulantaran ngalanggar kana sumpahna. Yen eta senjata kudu dipake sakali ayeuna dicoba-coba anu ngakibatkeun sangsarana balarea. Keun eta mah urusan itu ngan urang ti samet ayeuna. Sanajan urang oge pan dina hate teh kitu.
aya anu leuwih lemes tibatan atom tibatan nuklir nyata goreng na hate ngan ukur karasa ngajeletitna bakal nyebarkeun hiji kagorengan anu bakal patepa-tepa ti tatangga ka tatangga anu jauh kade cing hati-hati anu sok cuas kecewis ti golongan manusia jeung ti golongan jin eta bakal luar biasa nerekabna bakal ngamemori dina jiwa na manusia masing-masing teu aya kajaba lintang ti perlindungan abdi nya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Dirgahayu Kota Subang anu ka-60 tikawit Bapak Bupati dugi kasadayana kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang dugi ka masyarakatna mudah-mudahan cing langkung majeng langkung maju kuayana gotong royong babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan margi sababaraha anu parantos diraih tanda penghargaan atanapi layang pangajen anu katampi ku Bapak Bupati aya 62 na layang pangajen tina hasil kerja keras gotong royong dina ngawangun ieu nagara utamina daerah Subang sakali merdeka tetep merdeka mudah-mudahan mulus rahayu gembleng katus salametna ti akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui sak